nyaritakeun dongeng enteng nu judulna nyaeta Tarung di Galunggung karya Tatang KS atau pemiti lepat dongeng teh parantos dugi kanalika jantuk nuju ngobrol sareng Nini Rastinya mangga kurang lajengkeun deui. Para mitra kaum dangu, harita atuh Nini Rasti nyarita, maneh mah teu oleh pisirieun we jantuk, mending ngareken pisan kahayam lol gapruk we. Tema Nini Rasti mesem. Lupin bieu murang kali pemoga teh putra saha teh Nini? Minangna mah anak kukutan kami jantuk, ari asal muasal mah ti Bumbulang cenah na kumaha kitu? Jawab Nini Rasti malik nanya ka Sema. Eta we Nini meni asa timpuhna karana adak pikaresepun Sema. Tos kagungan bojo Nini? Barodoa boga pamajikan can boga cingciman acan. Duka teuing can puruna, duka teuing teu payu ka awewe meureun ongkoh budak teraliar jauh ongkohan. Paling indit jauh kaleuweung ngalah sulu. Puguh kami ge jantuk lamun teu aya eta si Ujang mah sigana. Duka teuing kumaha dina waktuna si Aki hilang teh moal teu bingung temenan. Untung we aya manehna. Kana barang gawena lumayan. Tara kungsi diparentah, tara kungsi ditutuduh. Nu akhirna pikeun kami timunya keur mah kami teu boga anak ki jantuk. Jawab Nini Rasti nyaritakeun perkara Roni nu harita norojo bari ngajingjing teko dieusi cai asap jeung gelas 2 siki. Oh, ngarepot teuing ka Agus loh, menggunya lira sareng kurajinya, cek jantuk rada muji ka Roni. Da kitu eta mah ki jantuk nganyahoankeun jeung terang ngandalkeun kolot nya kasebut lalaki oge. Tema Nini Rasti asa reueus ku kahideungan Roni. Mangga atuh dileut caina mang, cek Roni bari gek diuk deui. Aduh hatur nuhun Kasep, parantos lami dieu teh. Tanya ki jantuk bari neuteuk beungeut Roni. Rupina mah tos aya kana salapan sasih mang. Manawi salami abdi di dieu ukur nyesahkeun we ka punini teh. Jawab Roni sopanaker. Aduh nuhun we atuh Agus. Kersa di dieu nyarengan si Nini komo we ayeuna mah si Aki parantos teu aya apaan. Salis dupi Ibu Rama jumeneng keneh Agus. Tanya ki jantuk bari neuteuk. Manawi setengah pahatu abdi teh mang. Setengah pahatu kumaha kitu Agus? Pun biang parantos teu aya ataupun bapa kapungkur nalika abdi alit keneh kinten yuswa 10 tahunan kenging kamusibatan dikaniaya ku begal. Jawab Roni sajelasna. Atuh tuang Rama ge teras ngantunkeun panginten Agus. Ari perkawis ngantunkeun atanapi henteu mah duka. Jalaran waktu sarita teras dicana ka rumah sakit. Salajengna abdi rorok kumawa ajengan Daromi. Dugi ka ayeuna teh acan kantos tepang deui sareng pun bapa. Hawa tos teuing tu Agus. Nu hartos nama si Agus teh nuju tunggara panginten nuju menakan Jocobi. Sakituna deui mugi sing tabah we kalayan sing soleh Agus. Depi Agus teh tiasa aya di teh kumaha jujutan-jujutan teh? Ki jantuk nalengteng. Sakawit nama abdi milarian pun lanceuk. Nuju di mama ajengan Daromi keneh sareng pun lanceuk. Nyata anjeunna angkat teu aya duka ka mana angkatna teh. Dugi ka ayeuna teu aya wartos-wartosna acan, teu aya kelemeng-kelemengna acan. Jawab Roni sajelasna. Keke ti harita Agus teh acan muli deui ka bumi. Teu acan mamang rupina mah teras we di dieu manawi pun ini masih keneh wan ninggali di biheurinan ku abdi mah. Hari perkawisin ni mah teu aya panginten kana teu wening Agus. Mung sabangsuna si Agus kedah wayahna we da puguh ka aya di kampung sakieu buktosna panginten. Tema ki jantuk setengah ngupahan ka Roni bari ngarasa mangkarunyakeun. Sanggeus Roni gunem catur jeung ki jantuk terus disambung deui ku Nini Rasti tumanya ka ki jantuk. Atuh kumaha satuluyna permaksudan anjeun teh ki jantuk? Duka tu Nini ari si Aki teu aya mah kasaha deui eta manawi di dieu aya nu tiasa Nini, cek ki jantuk malik nanya. Heuh komo di dieu kasebut kami hirup mencil jeung batur. Jara lauh. Sugana ditu atuh di tempatna adik ki jantuk piraku eueuh pisan anu bisa. Si Nini mah kawas nu guna mah tu aya di ditu mah los-los ka dieu bari pun adi miwarang kasim kuring. Saha atunya dalam munseg kami mau isa tangtu ku kami jadi tulungan. Atuh paluruh we sugan ki jantuk piraku meuni teu aya raratan-raratanan naon mah. Cek Nini Rasti tuluy ngahuleung.
Si Agus atuh menawi tiasa, tanya Ki Jantuk ngareret ka Roni. Tiasa kumaha Mamang? Roni malik nanya. Eta mang patangankeun pun alo parantosa kitu dinten. Oh, teu aya dirorompok dugi ka ayeuna teu aya pisan raratan acan. Mamang. Abdi mah tiasa naon atuh Mamang. Bujeng-bujeng tiasa matangankeun anu sanes sedang pun lanceuk oge tos sakieu kalamianana teu acan pendak keneh. Teh Maroni seuri koneng. Oki atuh nini lah. Tumali nu diseja ku sim kuring teh nyatana si aki teu aya atuh kalayan pun adi bisi dedeupeun. Bari amit mungkur atuh sim kuring teh gampil sanes waktu sim kuring ngahajakeun ka dieu. Buat teuing sareng indungna si Kucrit. Tumali kitu mugi nini ulah kirang-kirang ngahapunten ka sim kuring kalayan urang silih doakeun. Cek bari nyodorkeun leungeun ka Nini Rasti. Nya Ki Jantuk kudu dihampuranya sawangsulna nini kitu tah. Rajeun ka dieu meni teu dihormat pisan ku si Nini. Eta mah kitu we nya Ki Jantuk ka hiji ulah kapok kaduana. Nini ngadoakeun moga-moga permaksudan Ki Jantuk masing dikeresakeun ku pangeran anu wenang. Peke ku Nini didoakeun sing salamet di jalannya. Tema Nini Rasti nyambut kana leungeun Ki Jantuk kitu deui Roni. Geus kitu mah para mitra. Jut Ki Jantuk turun ti imah, Nini Rasti terus ngegedig balik deui ka tempat tadi. Harita tisantas Ki Jantuk ngaleos Nini Rasti terus ka dapur ari Roni mah ge anggur geek we diuk samalah terus ngalamun. Mikiran tina perkara alona Ki Jantuk eueuh di imahna. Moal anu teh heula dijajabkeun ku aing teh kitu. Lamun nya teh mah eta ka mana cigna atuh. Teu sieun-sieun kasebut jiwa awewe mangkaning pajamanan sakieu keur weritna rea nu jarahat. Buktina teh heula ge ku ayana ku aing dijajabkeun tayelian manehna digejak ku manusia jahat. Untung harita salamet sareatna kaburu kapanggih ku aing. Lamun teu kapanggih mah harita ge lakuning biheung panjang umurna. Ceuk rentos Roni ngadon mikiran diri batur. Aritas ngagereneng kitu ari ngaranjug teh dumeh mireung semah balik deui bari teu sirikna ti tetarajong. Siga manggih kasieun atawa kareuwas gero Roni nyalukan Nini Rasti nu keur di dapur. Nini, kade sekedap. Itu tamu kade deui bari lulumpatan. Cek Roni bari panon manco ka semah nu teu lereda Nini Rasti dagdeg dog nyampeurkeun menibeh bareng jeung datangna semah anu balik deui. Aya naon Ki Jantuk meuni rareuwas teuing ieu teh? Tanya Nini Rasti kaget. Masya Allah Gusti Nu Agung. Astagfirullahaladzim. Ki Jantuk ukur istighfar bacan bari can bisa nerangkeun itu ieu nama kawas nu panggih jeung kareuwas. Aya naon Mang? Waduh, Agus, hampir we badan si Mamang pinanggih jeung kacilakaan ieu teh. Tina perkawis naon kitu Mang? Poker atuh wartosan ka abdi. Roni jeung Nini Rasti meh bareng pada naranyakeun kunaon jeung kunaon. Manawi sim kuring lumpat ka lain wangsuli ka dieu teh. Hampir kacilakan aduh. Waduh, ieu dipalagatkeun ku tilu jalmi aduh. Ampun Gusti. Bina-bina teuing nasib. Cek Ki Jantuk bari amekan ngahegak. Nah di lersan mana Mang? Cobi wartoskeun palamoh mana? Tanya Roni jeung Nini Rasti bari pating palencerong neuteuk beungeut Ki Jantuk. Didinya di astana dina pupuduna pisan Agus. Heuh geuning maneh bisa lolos Ki Jantuk. Tiasa lolos teh teu kabujeng katingalieun we tu Nini. Aduh aing sim kuring nyalingker teras lumpat ka dieu. Dupi jalmina pantar kumaha Mang? Curang Agung Agus. Nu saurang mah bewosan meuni mataki kagilaeun. Terasna ka mana jalmi teh Mang? Roni teu meuni talete. Rupina aya keneh di ditu Agus, maligi ka kuping pisan ku Mang teh. Sangem nu saurang teh tong salah megat cenah geus we di dieu. Duka bade megat saha? Duka bade megat Mang, duka bade megat saha nu ngalangkung ka dinya teh? Jawab Ki Jantuk masih keneh renghap ranjug. Kelantaran ku baluas teh. Oh, ingis ngaranya ka dieu we kujang kumaha pilakueun urang atuh. Kajadian kamari ieu ge Nini mah can lipur tiasa tina kareuwas jeung baluas. Cek Nini Rasti ngarasa hariwang sieun aya kajadian deui samodel nu enggeus-enggeus. Upami aya nu kadarieu mah kumabehna we Nini. Manawi parang jalmi nu nganiaya ka si Aki, temba Roni gede hate.
Oh kumaha tu Agus kukupingan teh kumaha behna Ki Jantuk mencerong si Ganu bengong leras mang kumaha behna bae komo pemilaras cal minungan yaya kasih aki mah bagja teuing abdi bade ngayakeun balitungan pati hutang pati bayar pati hutang uyah bayar uyah hutang kesang bayar kesang hutang getih bayar getih jawab Roni teteh kadan aduh dubi mang kumaha tu Agus perkawis emang mati langkung bade ngiring bae bebela pati nuhun henteu mah calik-calik bae di dieu saya nama tong di ayonan Agus lah mangkaning itu mah aya tiluna sedang bade di ayunan ku Agus nyalira kitu cek Ki Jantuk mang salampangkeun satuluina disambung ku Nini Rasti mimiti mangga halangan ulah rek di ayonan nya kujang montong di ayonan barina oge nu geus mah geus we lah ulah ngadatangkeun Rajapati barina oge sanajan teu dibales ku urang ya da moal burung aya nu males saleuheung lamun diri si kujang aya dina jaya kumaha lamun nincak dina apes meureun ini teh nambah-nambah kasedih geus puguh ku si Aki ayeuna ditumbu deui ku si kujang ku si Aki meni asa diheulang nini teh nyarita kitu sote lain ini nying sieunan atawa ngarepkeun diri hidap pamanggi jeung lara ngan tibatan urang ditiung tibatan urang mah ieu nya menang kacilakaan leuwih hade ditiung samemeh hujan kitu ta ujang bener leres pisan dari ini dilepat ka hoyong sim kuring ge kitu tong di ayeuna lah angguran urang nyarumput we di sararea cek Ki Jantuk ngadon ngajak nyarumput mamang ari mamang bade nyumput di mana di dieu da kolong pasti kapenak di kolong pasti kapenak di lebet komo bari teu burung urang di kaniaya ku eta manusia pati-pati urang di kaniaya ge teu panasaran upami urang parantos ngayakeun perlawanan heula ka manusia-manusia jahat namun kitu ge agung hapunten sanes abdi ujub tak kabur atanapi sangem paripaosna sanes pacikrak bade ngayunan merak bonteng ngelawan kadu tuh itu panginten jalmina tuh nuju ka darieu itu cek Roni bari nunjuk ka tilu jalma keur pating garedi di bejaan kalawan dituduhkeun jalmana kadarieu teh Ki Jantuk meuni kontan ngaroroncod teu beda jalma nu muriang panas tiris geus puguh Nini Rasti mah meuni pias teu beda ti kapas Nini cobi tinggal sing leres-leres manawi aya salah sawios nu apal nganiaya ka si Aki cek Roni ngareret ka Nini Rasti nu keur nyempod sisi lawang tuh lamun teu salah mah tingalian teh bener eta tiluanana nu nganiaya ka si Aki teh tapi dua kateuing itu nu saurang mah ti tukang tuh bari ngagugusur hiji jalma pakeanana rarangsak teh mah Nini Rasti mencerong ka jalma nu rentang-rentang daratang samalah Ki Jantuk pipilueun nyarita namah-namah ngahudang amalah Roni ya Allah Gusti Maha Agung ini itu digusur teh pun adi geuning aduh cilaka gede ini cek Ki Jantuk tambah gempeur mamang dupi mamang hawatos ka tuang rai tanya Roni bari teu beungeut Ki Jantuk meuni sepa aduh kantenan we Agusan teu hawatos atuh kasaderek upami laras-laras mamang hawatos ka tuang rai mangga urang sasarangan belaan ku urang duaan cek Roni akhirna ngajak ngayonan ka jalma nu jarahat Nini doakeun abdi ni kujang kahade kujang cek Nini Rasti ukur sakitu lantaran kaburu Roni turun manten kaburuan bari pura-pura sasapu barang anyau gadeukeut Roni keur sasapu ujug-ujug pok saurang nanya dina basa-basana kasar tegeg jeung garihal kisanak eueuh di aneulan dieu nya lantaran si Supi geus jadi parab cacing deuleu cek eta jalma bari ngagilir-gilir bedog anu ngagaplek dina cangkengna sedeng baturna nu tiluan deui ngajarga sisi pager ari Nini Rasti jeung Ki Jantuk harita ngadon nyarempod di juru boga rasa sieun di kaniaya ari Roni ditanya ku eta jalma teh tetep wae teu nemalan malah jongjon sasapu siga nu pura-pura teu ngareungeun boge sia cek eta jalma bari ngajiwir ceuli Roni puguh we tu para mitra keur mah Roni teh ngunek-ngunek hayang mulangkeun ka nyeri katamah-tamah ceulina dijiwir meuni asa di jalanan atuh teu dipikir deui leungeun eta jalma ditepak bari morongos babi sia cucunga ha
cek Roni bari murlang. Dicaca sirum tatawan gegebir sia kisanak bangkawara. Dihajar Humayua gede hulu sia diajar Humayua gede hulu. Kawas ditanya ku bolon tangkurak sia ha. Temalna bari muncerang. Begitu patut ngakukeun kolot. Cek Roni tetap murlang. Apal sia gaing. Bisi can apa ya aing katelah Madrawi deuleu. Rek Madrawi rek si Boma aing mah teu nanyakeun ngaran sia bari nage. Rek si Careuh rek si Ucing. Sugan kudu dipitaskeun beung sia ku aing ha. Rek dipitaskeun ge mangka deh teuing. Ai bisa membitaskeun anak. Ieu kurang ajar sia. Mangkilanan ye ngagampangkeun keur bobongok sia. Dikira beung aing samodel nyere. Cek Roni ngalegot terda ngejat kabelah katuhu sarta pok nyarita deui. Ari perkara rek mitoskeun beung aing mah taya halanganana deuleu. Aing rek nanya. Aya tanyakeun heula ka sia. Rek ka mana jeung naon tujuan sia make jor-jor ka tempat aingna? Nah laparnya ngan pilawaneun, nah laparnya lebokeun sia. Aing mantau ka tempat sia lain lantung tamu laku lain lunta tama saja. Aing rek nyangan Nyai Parawan nu katelah Nyi Rohmah anak juru tulis keblegda. Bising sia tacan apal ka babana Nyi Rohmah. Nyai pisan ku aing di gubuk ka dieu. Lamun dina sakitu poe Nyi Rohmah calon pi pamajikan dunungan aing Asep Mandala teu kapangi pasti babana bakal ditamatkeun riwayatna. Lantaran teu bisa ngabuktikeun anakna. Sedang dunungan aing nu katelah Asep Mandala geus kacelu kawun-kawun kagoncara jana pria. Eueuh dua kasebut jalma nya caka kalawan jalma nu dipikak gigis ku balaria deuleu. Temal Ki Madrawi ngagulkeun nu jadi dununganana. Rek digubuk ka mana ku Arandika eta bapana si Rohmah? Narek dikaniaya ku Andika? Tanya Roni bari ngareret ka bapana Rohmah. Kayalian para mitra nu disebut Kiku Kijantuk adina tea juru tulis desa. Masing rek digubuk ka mana meuni? Tanggungan aing deuleu. Teu perlu, teu guna silaing loba pertanyaan ari teu hayang jadi parab cacing samodel si Supi. Teba Ki Madrawi bari ngagilir-gilir bedogna. Madrawi tibuh ditukene deuleu aing hayang tepung rejeng sia. Ayeuna kabeneran bisa tepung dina waktu anu memang ku aing diarep-arep. Cek Roni sayaga nuju nunggu serangan pilawaneun. Rek naon dangkurak sia ngarep-ngarep aing ha? Tepira deuleu perlu nama kahiji rek melaan jalma nu digubuk ku Andika ayeuna. Kadua bongan Andika kapala hiji cungap. Geus nyata aing diroga halatan padosa. Yeuh Madrawi, pasti silaing ngarti setiap manusia nu gableg hutang uyah kudu dibayar uyah. Manusia gableg hutang pati dibayar ku pati. Nya ayeuna waktu aing rek ngayakeun balitungan pati jeung sia. Urang paheula-heula marabkeun raga kana cacing deuleu. Cek Roni geus teu tahan ku pi amaraheun. Mondong kuku kitu deuleu. Sia mah bau kene jadi ngao. Masih kene pentil. Gede kene harapan keur ka hareup tibatan hayang ngajago ngalawi hade buburu ngadon ngangon muling atau ngangon domba deuleu. Pantes keur si Supi mah diheulakeun ge lantaran geus mangisana ka diang kubur. Percuma si Supi mah lila di dunya ge kuriak beuki nambahan karorakaanana. Tapi ari si sakira-kira sia geus teu genah panasaran onamaan mah hayang ngasaan warahan aing taya bayana deuleu. Geus tega sia kana pati. Tema Ki Madrawi beuki suga dina pertanyaanana. Pati aing mah teu ngaboga-boga deuleu. Tega kana lara. Moal mungkir aing mah deuleu kana lara. Yakin siapa serah pegat nyawa. Montong nataan diri batur sia geura nyatakeun pangawara sia ka diri aing. Bae ku aing dilaksanakeun. Tapi samemeh nampa pangrawah ti aing coba-coba heula ye. Ku sia murid aing anu baris tanding jeung sia. Sok sia. Komen. Bari para mitra sadaya. Eta mah anu ngaran Komed teh para wargi digeroan saterusna Madrawi nyarita deui. Tau baganeun maneh deuleu lauk ciburui. Kena garap ku ilaing.
cek Ki Madrawi ngagero murid sarta nu katelah Ki Komed kesit nemalan sarta nyirilik kapakalangan. Para mitra anu mulia, barang tepi kaburuan ujug-ujug jeleng Ki Jantuk luncat di tepas kaburuan nu teu disangka sacongo buuk baris ngayonan Ki Komed bari pok Ki Jantuk nyarita kasaksian kuno araya. Gampang ngayonan barai aing mah sia ye. Coba-coba heula ye icip-icip ye urang salawu ye si Jantuk le. Sok sia lah. Ngadengi kekecapan kitu Ki Jantuk atau Ki Komed teu miceun waktu heula loba leleda. Dan saberut miheulaan ngirimkeun gempuran jurus kahiji rek notok dada. Cek Ki Jantuk rikat newak leungeun Ki Komed anu nyolodor rek notok dada karawat pisan sarta dikelid kagigir. Iya. Eta set hup his tus hup ya eta cek Ki Jantuk beri hut head silih serang silih legot nu temahna Ki Komed mungaran kabeunangan pipi kenca kagiti ku dampaleungeun Ki Jantuk waktu Ki Jantuk nyebutkeun hiji. Hehe, ngaralisanya luar lumayan nyikalan ye. Ki Jantuk terus ngarenyu di palarun jadi lawan sina namaha nafsu. Lep sirah si Komed ngalelep lantaran reka bentur deui ku Ki Jantuk. Jedeng seak. Kilek Ki Jantuk ngakilak micin gempuran ti si Komed meuni lempengan pisan sirah. Kitu deui Ki Jantuk teu mere waktu terus luncat bari suku kenca dipake nyepak leungeun Ki Komed anu harita geus mesat bedog. Terang badog Ki Komed macelang tasikat ku suku Ki Jantuk. Bari dina pereup Ki Jantuk teu antepan ngagempur ti belah kenca. Rengkog si Komed ngarengkog ngan orokaya. Rajen bisa ngahindarkeun serangan pihak lawan teu ku hanteu ngakedebut lantaran kuda-kuda kacorok katamah teu saimbang jeung badan. Pleg. Badan si Komed ngakedebut teu menta teu beda tina kaasak murag tina tangkana. Tapi teu wudu si Komed ge ngorejat, tapunan si Komed rikat ngorejat bari luncat ka sisi bari dampal leungeun ngakiti. Cepet. Hasil pisan si jana teh para mitra. Margi puhu ceuli Ki Jantuk keuna tumerap narada lumayan kuat ka ngajereg-jeg kagigir. Keur kitu sabrut ngabistel pereup palebah dadana pisan ngacedak. Dayagdag badan Ki Jantuk ngadayagdag bari teu dibere kasempatan deui pereup kenca Ki Komed nyusul tepus ngan hanjakal gempuran anu kadua kalina gagal lantaran Ki Jantuk teh eleh rikat manehna gancang ngagibar. Cedak pereup kenca Ki Komed ukur ngahasilkeun ngagempur tihang imah. Gila palebah cukang ilungna pisan diketing ku keuneng leungeun anu Ki Jantuk terus dipindo palebah iga ditengkep ku dua leungeun. Cenah ku waktu ieu si Komed kadenge ngaharekeng bari badan rada moyongkod. Teu kapalangan calawan sakitu si Komed keur popoyongkodan teh buukna dicentok dibarengan ku tuur dipake nyeunak hulu angen. Puguh we sasat iga asa potong ditumuk hulu angen, ditunyel ku tuur tumrapna lain lumayan nu akhirna si Komed daek teu daek ku waktu ieu rubuh samalah make jeung cocorolongan sagala para mitra utah uger. Punten sanes cocorolowan orolowan na ite para mitra. Ayo geura cengkat deui Mang Ago montong gumasep kitu make jeung nyuh dina taneuh geura bedahkeun ieu dada si Jantuk ye. Tak kitu nu kasebut gerakan bangun agong tah bising teu nyaho. Komo lamun pamatukna digunakeun moal teu bocos mata sia deuleu. Cek Ki Jantuk cukup ngajejele. Teu sakumaha lila si Komed ngorejat tapi teu kungsi jung kakarek cengkat ge kaburu dikitik dina palebah gado. Kedebut si Komed nangkarak bengkang. Korejat cebet pipi digitik digigir. Kulitik korejat deg punuk terus digempur. Temahna si Komed teu bisa daya ngadon gegerungan lantaran ku Ki Jantuk terus-terusan dihanca nu eueuh kasempatan pikeun ngalawan. Para mitra sadaya, mireungeun si Komed geus sidik teu bisa budi gero Madrawi ngagero ka anak buahna anu katelah Sujai. Jai, samut ku sia euy. Sor geura aplus satuluh burung sia. Cek Ki Jantuk tamah gede wawanen dumeh lawan ti heula geus sidik teu bisa daya. Geura rawat ieu benturan aing sia goblok.
tema Sujai anu tengang ngangkekeun deui harita keneh ari Cileng kapakalangan ari saperut ngabistelkeun pereup badag jeung kaker manika beneran pisan kumungaran geus ngahasilkeun ngaceprot kana palebah dada. Kumungaran pikeun Ki Jantuk teu bisa nghindarkeun serangan tamahna ngacengkang meninang kalak bengkang hareupeun pisan Roni anu keur ngajega deukeut Kolodog. Aya bejana lur puleun ieu. Peuyeum ketan dah. Hayang ulen ketan hiji deui pasti dibere. Atuh da sabatae we ulen ketan ieu. Di Tasik sing dinya ieu. Wah. Sujai ngarasa bungah bari terus rek nyepak beungeut Ki Jantuk ngan untung Ki Jantuk rancing geus gentak ngagulitikeun badan. Bari ngarawe suku lawan kabeneran beunang pisan. Juralit pleg Sujai tibebeut. Korejat seak Ki Jantuk muru ngabistelkeun pereup kenca nyemuk rek nugar gado. Ngan hanjaka gagal lantaran Sujai teu oleh cingceun. Manehna ngagentak ngorejat bari luncat ka beulah ti kenca dibarengan ku dampaleungeun rek mapag buhu ceuli. Gilek Ki Jantuk ngagilek miceun beungeut anu rek ngahanca. Tarungna antawis Ki Jantuk ngalawan Sujai kacida pisan ramena. Dak kurinjal cedak pereup Ki Jantuk cukup lumayan ngahasilkeun ngagempur cukang irung Sujai nu daek teu daek Sujai ngadang heak siga nu berat ka tukang bari getih kontan kaluar tina liang irungna. Meni asa gede kasempatan piseun pikeun Ki Jantuk ngayakeun tindakan ka pihak lawan nu harita waktu Sujai ngadang heak dadana molongpong atuh puguh wae pereup Ki Jantuk kenca katuhu teu gagal ngagempur dada jeung beungeut nu jadi lawan sarta disusul tepus panutupna gempuran Ki Jantuk ngahanca ulu angen. Kontan Sujai ngahargung terus-terusan utah uger bari sasampoyongan siga hayam katutu. Selebor para wargi sadaya. Emut Mang Jaya ieu. Ningali aya dua pemuda numpak motor. Teu di lampuan motor teh teu di nomeran. Nah cedak teh para wargi. Dengar tukang dagang. Makana tukang dagang dorong teh tukang dagang rujak. Da eta mah solontod. Kumaha we siga hayam katutu atuh puguh we keur masalah deui para wargi. Pak motor teu make lampu, teu make nomor hayo, make jeung nabrak sagala. Bari jeung ningang di sagala salah. Teu puguh krewed we ku polisi jelas teu. Jadi nu salah mah di mana ge ningang diripuh para wargi. Jadi kumaha carana supaya ulah loba teuing kasalahan. Jaya geus ngobrol teh kana dongeng we cenah. Mangga para wargi, urang kana dongeng urang teraskeun deui. Meni asa gede kasempatan pisan pikeun Ki Jantuk. Ngayakeun tindakan ka pihak lawan tadi para mitra. Atuh kontan Sujai ngagerung terus utah uger bari sasampoyongan. Aya keneh nun ieu sama Kici Kajang teh. Ta eta sumur juri-jurian ieu. Ayo geura ieu teng-tengkeun wawanen sia-sia lah. Berketrukeun ilmu sileng tibang kawaras ya. Cek Ki Jantuk geus bisa ngaragrageun dua lawan anu teu bisa daraya ngadonting langsung diburuan. Ngadenge ku kubukna Ki Jantuk jeung ngireung anak buahna sadua-dua ngajoprak. Hate Madrawi asa direrab terus susumar ngajak tarung ka Ki Jantuk. Ontong kala cacapek si anak jabrig. Kerayunan diri aing je kutangkulak sia goblok. Cek Madrawi meni sosoak batak ngagempurkeun batur Cileng Madrawi luncat ke tengah pakalongan Cileng Roni luncat ngahadang Ki Jantuk. Madrawi moal matak jadi sohor deui. Moal matak jadi kamangpaatan diri Andika ngayonan Ki Jantuk. Pikeun ngayonan diri Andika eueuh deui lintang diri kula ieu deuleu. Hayo ayeuna mangsana urang jojoh patutunggalan. Urang muka sabuk milang tatu. Leuwih teu heula kula rek ngabejakeun ka Andika. Nya kula pisan anu baris nebus pati aki supi. Bising deui nyaho. Gerador sia bajingan tembrakeun pangabisa jeung ilmu panemu Andika. Para mitra sadaya
atuh puguh we barang geus ngadenge caritaan-caritaan kitu kurang ajar sia kukubu goblok sia geus tiga sia kana pati Madrawi muncereng montong tumanya deuleu aing cadu mungkuk haram dempak ku sia kudu ngejat nyang hareupan babatok sia maju sesetan sok ye ceuleuh aing ngarasa atil ngadengina kira prak laksanakeun kayang sia nyaca geraga aing dijieun perkedel deuleu tema Roni para mitra sadaya bari nunggu serangan di pihak lawan kurang asem sia rasakeun si anak jadah saperut Madrawi teu tahan amarah harita keneh terus narajang bari notogkeun jurus ugar gunung meuni lempengan dada Roni puguh lamun seug anu ngayonan ipis kawani leeh wawanen bari kurang seukeut deuleu jeung teu jajantung teu jeung jantungeun para mitra geus hanteu jajantung teh teu pegat lantaran gempuran Madrawi lain lalaborakeun tapi hanya ka teu bisa ngahasilkeun da puguh Roni cingcing bari sok komo kitu waktu ieu geus meunang ngagembleng jeung kasipuh ku ilmu pangawaris cenatna Ki Supi atuh dina gerak-gerakna mikeun serangan ti pihak lawan meuni matak deung dileueun ukur sagilak ngadoyongkeun badan tidinya cileng Roni luncat ka hareup kuda-kuda nyerong 80 derajat sedang siku belah katuh ngancam hulu angan pihak lawan ngan kadengena hadena para mitra Madrawi teu kurang kesit manehna gentak ngarubah posisi ngarengkog terus ngolebat ke belah kenca bari kitu terus ngirimkeun kitikan dampaleungeun nu diincar ku manehna puguh ceuli Roni tapi jagal deui bae sakiceup Roni ngareuneuh cilem ngajaul sahibas dada atuh pihak lawan dada pihak lawan deui bari dampal suku sabelah nojer ngasilkeun nejeh tak pihak lawan anu tumerapna pikeun Madrawi rada lumayan kuat mayekeh siga nu berat ku tanggungan. Para mitra sadaya lain beja wawanena Roni ampir ngungkulan Madrawi nu beunang disebutkeun Madrawi lain jawara lalaworakeun yakin jawara nu geus kasipuh ku ilmu kapatri ku pangarti geus meunang ngagembleng kisangkur hiji jawara talaga bodas tapi ku waktu harita dina jojoh patutunggalana ngayonan Roni meuni ampir-ampiran kasoran ongkohan pikeun Roni dina waktu kiwari geus boga jalan bela diri warisan ti jenatna Ki Supi waktu Madrawi mayekeh tas kajejak ku suku Roni teu wudu kuatna gentak luncat lantaran rek dipino deui ku Roni celeng seak pigelang Madrawi jeung pigelang Roni diadu curelat celeng Roni luncat di barung suku kencan ejeh dada Sahmad lantaran kabireungeuh Sahmad rek ngabongohan blak Sahmad dijengkang nangkarak bengkang kajejak ku dada Roni tapi teu wudu make jeung ngorejat deui samalah ku ayeuna ngagunakeun pedog rek nigas punuk Roni ngan untung ki jantung awas ngagetak manehna luncat bari ngabanting bobokong Sahmad ku tungtung halu aduh cenah para mitra sadaya Sahmad ngagerung bari badan melenting ka tukang keur kitu teu diberen minge pada basirahna pisan dibentur ku ki jantung puguh lain lumayan deui cekomed teu kadenge gerang-gerungna manehna teu eling-eling da puguh kabentur sirah lain lumayan pilih para mitra teu percanten kumaha nyerina dibentur ku halu cobi we cobian prawargi ngebenturkeun teu ngora dibentur ku halu setelah tidak gor ge jadol sia di kaleng-lengan duh ampun ranyai ditinggalian teh prawargi eta nu we tidak gor ieu kabentur ku halu sirah mangga urang teras gitu sedeng Roni sareng Madrawi masih terus jojoh patunggalan anu sakitu rongkahna silih totogkeun silih banting silih kitik itu ieu can aya nu ceceh boncel samalah asa beuki rongkah beuki gede ngaluarkeun amarahna puguh tulur ulah sok pireujeunna ngabongan batur teh nyaho gableg hulu aya nu ngabentar ge lamun masikeun aya hate mah teu kudu ngabongoan aduh hareupan we jeung dewek sugan sapoe-sapoting jojoh patutunggalan jeung dewek kumari ari ini kalur aya keneh hate pikeun muka sabuk milang tatu
paling-palingnya silaing malin muka sabuk milang tatu tapi muka sabuk milaan tu mila dina katimang beber Ki Jantuk ngajejele dulu lawan anu geus teu bisa daya deui. Sanggeus Ki Jantuk nyarita kitu dadak sakala hatena ngaranyug domeh nu jadi adina tayalean juru tulis ngaberengbeng lumpat meuni teu sirikna ti bobaranting. Puguh bae keur Ki Jantuk ngarasa bingung rek mudag nu jadi adi kumaha sasat masih keneh nyinghareupan bahaya. Ari teu diudak inggis adina mangih kacilakaan di jalan Pasampangan. Tungtung nama kapaksa cicin ngadonyak sian dua jawara anu keur ngadu jajaten. Sanajan Roni para mitra cukup kawani curtur pangabisa kulantaran jojoh patutunggalan geus ayakan 2 jamna. Temahna Roni eleh napas da puguh Madrawi mabenang kasebut geus tuman tukang tarung sedeng Roni kakarapisan kasebut tarung rada rongkah. Teu janten para mitra pengalaman ge prayogi sok sanajan Roni ngorak keneh ai tarung nalami mah eleh para mitra eleh napas. Sapertos urang nyaksikeun waktos Thomas Americo ngalawan Saul Mambi. Teu Saul Mambi parantos kolot namun Thomas Americo ngorak keneh tapi dina tarungna para wargi Thomas Americo sok sanajan jag-jag waringkas eleh napas ku Saul Mambi. Janten pangalaman nu prayogi mah aya saena barudak ngora tanyakeun pangalaman kanu parantos sepuh. Aya saena sepuh-sepuh oge ngawaris sagalupi pangalaman ka budak ngora kitu para mitra. Mangga urang lajengkeun. Dina kituna Roni beak napas ngudupruk hanapeun tangkal honye sisi kulah deukeut kanang doma. Miringeun nu jadi lawan geus lungse pikeun Madrawi boga rasa unggul manehna gancang ngadeuketan sarta ngaluarkeun caritaan anu matak nyentug kana hate bari muntir-muntir badogna. Nah siang adun hani kitu lain taker tanaga. Kapan reun rek baduguskeun pati aki sia deuleu. Jika ingin bandar siaman wasi kere bau jari ngao kata te ari diajar ngajago segala mending diajar ngangun muning sia atau ngangun domba dulu begitu mapai galengan sawah bari memawa urak pugu-pugu ngahasilkeun batan kitu mah sia nyen gede hulu humayua sigan heueuh sugan sia teh sugan sia mah digemleng lain ku pangarti meureun digemleng sakadar ku tempe meureun moanya digemleng ku pangarti kitu patut kableg tanaga kawas keuyeub apu nurut buat karunga gemlengna teu beda ti rorongkong hirup sia. Mana buktina pangarti si Supi diwaris lim ka ilaing dah. Bising teu nyaho pangarti si Supi tiba lagi teu payu kana tarasi-tarasi acan deuleu. Teu payu kana delan sedeng ku sia ngadon di pulungan. Teu beda ti mulungan hakaneun tina jandiran runtah atawa mulungan hakaneun nu diutahkeun tina sungut batur deuleu. Baik kumpulkeun heula tanaga sia jeung napas sia. Bising genah penasaran ku aing moal burung ditunggu nepi ka waya kumaha ge. Kajaba lamun sia geus rek serabongkokan atawa geus sangeuk lila hirup di dunya. Kableg pikiran hayang nuturkeun Ki Supi, marapkeun maneh kana cacing kalung. Ceuk Madrawi eta dina basa-basana teh. Manis saruga jeung matak nyentug kana hate anu ngadenge tong boro ke Roni sasat nu dijejelehna cacakan keur Ki Jantuk ngarasa panas nu temana Ki Jantuk kelah-lahan rek males ka Madrawi nu harita keur nongong dibongohan dibanting sirana ku Rakalu. Rasakeun si goblok hiuk bletung tungtung halu ngabentur sirah Madrawi solontot blu Madrawi sapada harita rubuh datangna nangkuban pisan syak Ki Jantuk muru deui rek notong iga Madrawi tapi hanya katinakan Ki Jantuk ngadua kalian magagal ukur notongkeun taneuh lantaran Madrawi cukup rancingeus kentak ngagulitikeun badan bari bedog nyasar ti handap rek mah pral suku Ki Jantuk celeng Ki Jantuk luncat bari tungtung halu ngulawit rek nyikat beungeut pihak lawan kilek celeng Madrawi luncat ka beulah kenca seak bedogna nyabet ti gigir seseukeut bedog ditadah ku tungtung halu rangkog corelat Madrawi ngajorelat ka beulah katuun Ki Jantuk maksud rek megat jajaleunun sedeng Ki Jantuk nyaranog pisan. Puguh we para mitra sadaya keur nyaksian mah moal teu ngalenyap temenan mang paurkeun ku Ki Jantuk nu geus nampe kana pibahyaeun sedeng congo bedog Madrawi nyuruduk rek niir ke kemplong tapi manehna matak nimbulkeun kaget dina waktu Madrawi rek nyudukeun bedog
karena kekemplong Ki Jantuk teu gugur teu angin kontan ngablesat mabur samalah Ki Jantuk ge make jeung kabawakeun ngaberengbeng meuni teu sirikna notog-notogkeun maneh. Simana horeng para mitra, waktu Ki Jantuk rek dikaniaya pisan ku Madrawi, teu kanyahoan jojol ujug-ujug jeleng hiji macan tutul luncat ka hareupeun Madrawi. Bari eta macan tutul terus mudag, tapi teu kungsi kebat kaburu balik deui kaburuan Iman ini Rasti kabeneran harita teh si Komed kakara areling ting kuniang hudang. Barang rek nangtung pisan kabireungeuh ku manehna hareupeun aya macan tutul keur ngadangong bari kukuna barijil. Puguh we sasat si Komed jeung baturna kakara eling ayeuna mireungeuh macan tutul nu sakitu lempaina. Sigana teh duanana ge teu mikirkeun kana itu ieu ngadonting berengbeng sakalupat lampet. Bari teu ningali tincakeun samalah saukur nyaranog hareupeun teu nyaho tangkal cau teu nyaho tangkal selong mun ditaleum rag tina bakat tingku sieun-sieuna ningali macan tutul. Nu harita keneh terus kebat macan tutul mudag dua jelema nu malabur sedang Roni nu waktu harita keur ngararasakeun karipuh beakeun tanaga duka teuing ka mana kerelesna dadak sakala make ngiles anu aya saukur Nini Rasti keur rawah riwih sorangan. Para mitra sadaya, tuna dina kaaya Nini Rasti ku waktu ieu keur manggih kasedih. Barita semanggih karuas nyusul catur perkawa Madrawi jeung nganu lalumpatea katut si Komed nu balabur sieuneun ku macan tutul akhirna patepung dina mumunggang Gunung Galunggung. Kitu deui Ki Jantuk dina waktu eta sarua pisan pada aya di dinya ngan rada anggang ti urut lawan. Salajengna para mitra sadaya sanggeus leungit kacape pok si Komed cacarita ka Madrawi bari panon reret-reret ka sisi kagigir taksiran sieun kapanggih deui jeung macan tutul. Hayu urang balik lantong dikebatkeun lalampahan urang teh bising di jalan Pasampangan panggih deui jeung si macan tutul. Komo lah jadi mah beunang disebutkeun leuweung nu sakieu geledeganana ceuk si Komed ngajakan balik tapi ku Madrawi batan digugu malah disentak. Goblok sia. Tuh ya niru peletik buris ya. Kenaon atuh sia make mimilu mantog segala ari sakira lebar keneh ku nyawa mah. Ngajedog we digogobrog. Malangka pemajikan dawasieun kojor ha. Perkawa manusia kojor eueuh nu ngadua kalian deuleu. Kira-kira sia tanggung jawab ka Asep Mandala. Teu rumah sia geus dibere duit ku Asep Mandala genep baru. Cek Madrawi meniti popolotot pikasieun. Cel. Nanyakeun genep baru sabaraha cing. Cing para mitra sabaraha genep baru ieu. Tah ka dia disadaya bilih nanyakeun sabaraha cenah Mang Jaya genep baru teh. Genep baru teh 5 ketip, margi satalen 3 baru kitu urang teraskeun. Isanya nama kalain sieun pae tapi melangku barudak jeung ku indungna. Pikeun akan ninggalkeun anak pamajikan aya kana mingguna ge da moal galideur lantar lobokel. Sedang bandar kuring rek teu melangku maha atuh. Bener kuring geus dibere duit ku Asep Mandala genep baru. Harita keneh gepan beak dipake mayaran hutang keur meuli gaplek deui. Sajabana ti kitu sanajan kuring dimangsakeun pondok umur ge da. Keulaana rek kudu jadi para macan tutul medalin doma atau mencek kuring teh. Teh masih Komed rea kamalang jeung gede kasieun babakuna ku macan tutul teh. Wari sakira teu beunang dicarik mah tuh jore ka ditu sia mantog sorangan. Aing mah sia satungtung can hasil maksud jeung can bisa mitaskeun incuna si Supi mah mawar ka mantog deuleu. Kumaha si leing rek mantog deui? Ka salah saurang baladna teh lamun mun rek mantog jor ka ditu bareng jeung si Komed nganti saseret ieu antara sia jeung aing urang pada ngagurat lemah montong aja jeung aing sia. Tah ieu tah cakra di dieu. Cek Madrawi bari narik nanya kanu baturna teh anu harita dijawab. Udah pikeun kuring mah deui ti mana ge bareng jeung kakanya ayeuna teh ge lamun aka baliknya pasti kuring ge mudik. Cecogna mah bagja kuring cilaka kuring kitu deui ya dina patina kadar si Komed paduli teuing rek mantog sorangan mah da kantong di halangan lah
kena meureun lebar ku pamajikan di mana modal sieun dikawin batur, cek babaturanana saurang deui Malik amek ka si Komed. Bener sia montong kabawakeun ku si Bungreng. Kena antep sina hirup sorangan sugan di reje teh ku sato tanu tadi teh. Teh Mal Madrawi. Ulah kitu ka mah jeung nyebakeun ka dari batur sagala riteun teh. Da diri akage da moal genah panasaran lamun dikitukeun ku diri kuring. Cek si Komed malah malikeun ataupun cereng Madrawi amak samalah make jeung nampiling sagala. Ngalawan sia cepet. Dampaleungeun Madrawi ngabintis kana beungeut si Komed kuat kanyuk seruk dina hanapeun tangkaloa. Dah. Geus kitu rek unggah peta sia kumaha Komed. Watak lamun ngarumasakeun jadi murid kudu ngagugu ka guru sia. Sagala rupa naon rupa perkara nu maulah mawa karep sorangan sia temahna jadi rugi deuleu. Kumaha ayeuna peta ilaing? Rek terus mandog atawa rek terus sebareng jeung dewek? Tanya Madrawi hayang kapake. Ieu mah kumaha ilaing we lah. Ada ilaing balik wing balik lah. Ilaing moal wingnya tadina gaya gini bareng jeung ilaing yang bareng we. Jab Komed jadi sadar. Aduh sia teh ngadon ngomong dapon we. Coba lamun tadi ngajauh nu bener sia. Bawa kongsi menang pangwarati aing dulu. Tangah si Komed. Cik Madrawi ret kasih Komed tangah kabireun pipina nu beulah katuhu semututung dapugu dampaleungeun Madrawi lain lalaworakeun cacakan sakitu mah dianggapna teh henteu rosa. Harita keneh pipi si Komed anu geus tutung teh diciduhan sarta diusap ku dampaleungeun kenca. Nu dadak sakala pipi si Komed eueuh urut-urutna acan. Diteang kana kitu nama Madrawi bener-bener kaasup jalma nu geus masagi ku pangarti dina bab elmuna rada cukup bubuhan baheulana kungsi nampa panggemeleng ti Jago Pakidulan anu kasebut paramitra Sirawing Jago Pakidulan anu ku kiwari teu kasabit-sabit deui duka aya keneh duka geus aja. Waktos na sae paramitra dugi ka dieu heula nya dongeng teh enjing urang teraskeun deui. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan.